musuh nu paling nyata teh lain Jepang, lain Belanda, lain dulur, lain batur. Musuh nu paling nyata nu nyumput di mana na awak ibu sorangan nafsu. Matak memeh urang perang jeung batur, pek perang jeung awak sorangan. Amarugna nagerhana ieu lain perang. Nama jeung perang. Perang ari ibu antara kahayang jeung karidoan. Lamun kuring ceramah tuluy teu diongkosan, pahala teh 3. Hiji, mawa mobil make bensin, sodako harta. 2, kuring nerangkeun ilmu, sodakoh ilmu. 3, silaturahmi, pan urang jarang anjangan. Aya lain kieu mah 3 teh pahala teh. Ngan lamun ku PDKM di amplopan nu 3 leungit duit meunang. Tamatak hate teh keur perang antara ditolak jeung ditarima. Ngan kira-kira cek ibu ditarima ditolak. Anu nyebut ditolak kan saurang, sadengkeun nu loba mah ditarima. Tah teh salah abdi lamun engke ditarima. Naha ladang musyawarah bersama.